Wah. Jarang kelingki. Si Pedro kemana? Di Asia can katingali bebengetan anu ya. Aing boga duit ketimbang 50.000. Kumaha carana ya 50.000 hayang jadi loba tapi tereh. Pakai melak kacang ieu teh 2 bulan. Kumaha nya carana? Hayang duit 50.000 ieu bisa tereh anakan hasilan. Teuing lieur mending keneh masakan lak kacang. Kacang lah. Aing kasahanya nangan ecrokan ya 100.000 ya. Oh jelema nu liwat hiji-hiji acan. Jun. Mana? Rek mayar hutang, Jun. Oh, Hutang berapa sabar aja ka warung? Reka 55.000, Mang. 55.000. Hah? Kemarin kurang kan 5.000. Ikarek aya 50, Jun. Mang 50 mah yang dilunasan. Amang masuk lila selama. Heuh atuh ka 5.000 deui ieu kurang dibayar karek 50 heula ayeuna. Amang masuk lila. Jadi kumaha ieu mau ka ditarima? Mau katarima dengan dewi tuh 5.000 deui. Kayak bayar. Kayak bayarkeun 55 kabeh. Heeh, tuh. Itu pira ke kurang 5.000 mah nih. Ampun aing mah. Rada aya tukang warung teh. Hutang 55.000 rek dibayar 50 heula mung. Kajian dibawa deui. Aing bae kok aing mau ka dibayar can aya 5.000 na deui. Sini nuker aja keur masakan kacang. Sampeurkeun coba. Nuker naon nih? Ngakeun. Sini itu buat ku aing ditanya cukur ngakur. Atuh ketempu kan masakan kacang nanya deui. Atunya mah tak naon teh malahan keur masakan kacang gitu. Oh, tayna teh malah masakan kacang. Kemarin ku aing teh tuh di bantuan masakan. Si mana kara? Ngajak nyamperkeun maneh. Ayeun. Sugan boga duit 100 lah. Ngeclok heula. Boga tuh. Kayak ke 50. Mu aya ngingkeun ka maneh teh ari kurang teh sok nanyakeun wae sesana. Rupan urang nyeun oge 100 nya wajar urang nanyakeun deui sesana. Oh, ku sabab sok eueuh aya 50 na matak Mu sok nanyakeun wae sesana. Ini tuh bang boga 50. Heeh. Kalau 50 deui duit. Bukan bayar tuh 50 oke. Mu mending kana neangan heula jejegeun nya mah bete nagih wae sesana. Neangan ka saha? Oh nya teh sugan meunang ka saha 50 di jadi meureun jejeg urang mere nginjem teh 100. Wah tuh alus kitu mah anjung atuh neangan heula. Kadang korek teh kedeung. Heeh. Sugan aya. Heeh sok bener neangan heula. Rada anjing euy. Dia teh mere 50 teh mung cek asupan teh aing mah mere. Ari teh kelarek neangan. Kurang mah rek nginjem heula cenah ka batur bejejeg urang nginjem na 100. Bae dan. Kembali angkutkeun. Ke eueuh net euy. Teu meunang Lin. Heeh. Atuh aing mah gagal mah kan. Oh udah eueuh neangan oge eueuh ning kudu ka saha. Kumaha tuh urang pan butuh meureun. Kieu we ayeuna mah kusabab urang mung ditatagih wae sesana. Heeh. Urang hayang mere nginjem ka maneh hayang dijejegeun mung ari mere 50 na kinjem 100 teh soalna sok nanagih wae paningeunna sesana. Jadi kakek bener rek nginjemkeunna 100. Heeh. Nan tapi karek aya 50. Heeh. Kumaha atuh lamun urang nginjem heula ka maneh 50. Jadi maneh nginjem ka urang 100 jejeg. Oh, heeh nya. Heeh. Atuh ari kitu mah
Urang nyokot heula nu 50. Jadi engke urang nginjem ke mana 100 gitu jajak. Heeh, tak gitu. Jadi gitu. heeh. Urang nginjem heula ke mana 50. Heeh, jadi mana nginjem ka urang 100. Heeh, siap daguan ya. Heeh. Ya, aya 50 mah. Itu jadi urang nek nginjemkeun ka mana 100. Jajak. Oh, jejeg. Urang masuk mung lamun nginjemkeun 50 nek nginjem 100 teh patna sok nagih wae geuningan sesana. Tah ieu mah jejeg merenan. Urang nginjemkeun teh 100. Heeh, iya. Oh, pan wajar kamari mah atuh pan urang rek nginjem 100 karek dibere 50 kumaha nya. Oh, pan urang ditanyakeun deui 50 na ya. Lamun oker eueuh teh pan mung urang mah. Oh, tah ieu mah geus jejeg meureuh 100 nya. Berarti urang boga utang 100 Heeh. rupiah. Eta beureun ayeuna mah jadi urang jajag nginjem duit 50.000 100 teh ka maneh teh. Heeh, tah ieu mah jejeg meureun urang nginjemkeun 100 ka maneh. Jadi mana boga hutang ka urang 100. Heeh, nuhun heula ieu nya. Heeh. Cuk tadi nama meureunna nek ngalolojokeun wae ke Pedro. Teh nyaho ayeuna mah Pedro teh geus pinter. Nginjemkeun duit 50. Oke, mayarna jadi 100. Pedro teh ya atuh ayeuna mah. Siapa sih oke. Asal ada ayat pengertian ya deh teh. Kasih nomor nginjem 100. Mah teh boga 50. Mung cenah nginjemkeun 50 mah yang jejeg 100. Besok ditagih sesana. Nginjem ka urang 50. Urang teh set nyokot 50. Dikasih nunukeun. Ya duit di si Nunu, ya duit di orang, dibikin ke orang nginjem 100. Jadi orang boga hutang ke si Nunu 100. Ya, terus aya duit 50 na, nanti orang tadi. Kumaha hitungan anak aing? Hei, mbak edan.